Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing tersadayana kupang bayi sareng sim kuring pun hasil kaila putri sareng rekan adik. Asia Bakula Ramadhani Dengan program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV. Baru didugikan dina 20 menit kapayun. Pemiasa nyanggapkeun ieu salengkapna. Paus Prancis nganjak ka Kalimo, salah sahiji kota anu paling terpencil di dunia. Nalika kunjunganna ka Papua Nugini, di dinya anjeunna ngabagikeun suplai medis sareng bantuan sanes. Paus Prancis ngembara 1000 km dina pesawat kargo C-130 bisa diakeun ku Angkatan Udara Royal Australia. Paus Prancis ajog jeung rombongan leutik di Vanimo. Hiji kota leutik ngeunaan 12.000 urang di pojok kaler kulonneun pulau utama. Papua Nugini di kampung ieu listrik mangrupa barang langka. Juru bicara Vatikan Matteo Bruni nyatakeun rombongan Paus Prancis mawa ratusan kilogram barang pikeun ngabantosan warga satempat. Warta salajengna baris dibugikeun ku rekan abdi. barang-barangna kalebet berupa ubar sareng karya, oge cacawaan sareng alat musik pikeun urang kali sabawa. Saat Bruni nyebarkeun Twitter seminggu 8 bulan September 2024. Paus nganjang ka Papua Nugini salaku bagian tina tur Agustus 12 dikeunah ka 4 negara di Asia Tenggara sareng Oseania. Kunjungan panjangna dina 11 tahun pemerintahanna. Pamiasa musak itu pidangan warta dina damut ayeuna ngawakilan Alis Pangabdi, Sunda TV, Simkuring Bung Asia sareng rekan abdi Asia Sudah amit mundur amit mundur nedahakeun sabudaya kalukatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.